paku kemana banyak alah paku gaya alah si buaya. Paku bu Geus tong loba basa-basi nya orang ge maneh ka dieu minta bantuan ka kulen. itu bu sebagai kuwu teh jadi senang berarti kuwu teh di dia teh berarti kuwu nomor hiji kan kuwu kasno pang nomor hiji na pang alusna senang ka masyarakat adil dan makmur sentosa. Bisa bae len ku paku dibere bantuan ayeuna len. Si anak ke pemilihan milih urang henteu. Lah orang tempat milih paku kasno pan paku teh di partai jeblagan teh nomor 3 lain Ya salah. Nomor 3 mah Pak Haji Muhyiddin. Pak Kasno mah nomor hiji. Geus lah nama orang sibuk waktu jang masyarakat kecil. Awas. awas baik ku kasno deleukeun ya nyaho aing ke isuk pageto beunghar mah gendang. Aduhnya jauh ya orang tengah ronda jadi mana betakaneun hakanan acanya. Karcut sih juga namanya. Ayo tedek nyentam. Ka itunya ku kasnonya. Ayolah. Daripada kieu bae nya Kecut, tarunduh sia. Ja. Ayanya. Heeh. Pak. Ku. Tah, kieu bagus. Ieu pemuda anu taat kana aturan, disuruh ngaronda, daek ngaronda. Seneng Pak Kuwu mah. Ya seneng sih paku tapi hakaneun mah sia asa kercutnya ja. Aku kudu nama aya tuangeun yang di ditu teh. Jadi kana teh moal tunduh. Opieun urang teh lain kuduna nya. Aduh, si Ujang mengadadak kieu nya. Nya Pak Kuwu teh nyandak artos ayeuna mah. Pak Kuwu teh mawa raresak ente preme. Geus ayeuna mah penting ayeuna mah wayahna nya tong hayang dibere heuh. Tapi insyaallah isukan pageto mah angger moal mere. Njognya paku mah beregong banget paku teh keur pemilihan mah angger ka rakyat. Ayeuna geus jadi mah poho ka rakyat teh mere ember bolong-bolong acan sok. Endi buktina paku udah merekeun janji anu nyata cenah ge endi sok paku. Geus jel sabar. Oh Geus kenteuing nu kitu mah jel. Geus engke mah tahun hareup mau ulah milih deui urang mah. Ulah dipilih deui ya. Paku mah lain pelit teh, tapi buntut kasiran teh. Geus ayeuna mah paku rek ngedatah heula masyarakat teh. Orang maksud ka dieu teh ka abah teh Yang geus tong disebutkeun. Maksud si Ujang ka dieu. Abah mah geus nyaho. Dimimiti maneh lempang ge. Soalna abah mah sakti. mun bah bener pisan orang datang ka dieu datang ka abah teh yang ente tulung hirup teh orang teh dihina bae bah yang ente pengaruh ka abah soalnya jalin ka hiji nahan abah wungkul. Geus eta mah masalah gampang. Cing ayeuna ku abah di jampean nya. Abah menikah gila-gila teuing datang ka di banjuran kitu kieu datang ka di aburan kembang naon abah apal bae lamun urang can mandi 7 mulut deh. Geus ayeuna mah tong rea omong si Ujangnya. Ieu ku abah diberan jimatna nya. Disimpen dina irung. Mantrana pat kepot kepat kepot, kepat kepot kepat kepot jadi babi ngepot. Nama ada orang ka dieu teh ku malaratnya bahnya benar. Jadi nama ngenta tulung da enggeus ka abah. Jadi wayana abah ulah yang tapi bayaran ayeuna ada orang can usaha. Ayeuna da kacakan lah usaha suga milikna moal poho dak datang di ka dieu mayar ka abah. Gitu. Laut sing lambat lambutnya banyak. Ayeuna ada usaha dak nyobaan pangdoakeun bah ampe dibayar. Kajenteng teu bayar kayaknya.
bisi katempuhan aing bebungutan kawah itu mah geus pasti katewak manten jiga natenya. Sah borong teuy aing bisi katempuhan. Sing laris. Subrek. Abang budak kamari sore. Kupaku bisa katipu. Hai deh. Alhamdulillah kan aing jadi kum. Motor ngalaya, duit gepokan. Ngeunah jadi pamajikan aing mah. Beb ayo. Mah, kemana? Resugannya, abah yang ngopi ya. Bang sekenting lain, ke sare malah, karunya bisa ngeganggu. Sare si mama. Aduh. Lah, si mama teh, kemana sih? Pohok, paku teh duda. Lah, sare lah. Aduh, ngeunah kahirupan. Iya. Harta banda si Kulkasno teh nya. Ayeuna aing teu tarima di ecek. Ayeuna aing duk orot ku aing harta banda si Kulkasno teh ayeuna keneh di dieu. Mantra pake heula ah. Pot jadi babi ngepot. Halo, siapa yang mau ikut sekolah sama Dede Tanjil? Ayo, sekolah yuk, naik sepeda. Lah, dewek saha? Mana yang ngana Kulkasno tuh yo, lain. Orang ngegarong di dieu. Lain, kami mah lain ingun-ingona Pakulkasno. Kami ge sarua rek ngagarong di dieu teh. Jadi kami heula ke dewek mawayahna terus kami ngepot. Ngolah goy maneh mah. Barang-barang bae sebangsa siluman dedemet malen. Da orang temeran dulur barang-barang bae. Nyambung lah kami mah. Hasilnya kudu dibagi dua mah. Rugi lah. Ayo, mana-mana gitu. Kadang kami diberi kaleci, jeung permen, barang-barang deh teu. Ya geus ayu atuh lah. Ayo. Ayo, asal mepit bae. Itu apa? Pot, gandeng, bisik Pakulkasno na hudang. Gandeng dewek teh. Yang mana ge? Gandeng ngomong teh, gandeng teh lana Yul, ayo piano Yul. Mana tepan bekas panjak sandiwara lain Yul. Heueuh Pot, ieu teh mata urang harideung teh. Gara-gara begadang bae. Hayu mainkan yuk. Ayo mainkan. Orang nyindennya Yul. Sok Pot, mulai Pot. Duh Kang Kasno. Paling besar. Saya suka Kang Kasno, suka perutnya. Sok Pak Kasno, disawer Pak Kasno. Duh Kang Kasno. Pot, urang garandeng we teh Pakulkasno mah teh udang-udangnya.
nya, aduh itu berani banget kulkas nya. Serah, disawar lah kulkas no. Duh baku, wani gaya. Lah, di rombongan organ di mana? Orang di grup Kepatiwasa Dedengit. Oh, mohon apal orangnya rombongan ieu mah pernah ngadangu. Sok lanjutkeun kek urang di sawer. Duh, kengkes Sawer pakasno. Oh, sok hibur aya mah hibur kiduda kek ku paku di sawernya. Ayo mohon paku teh pulgo ngadudanya nya ayo ayo kita musik lagi yuk. Duh kang sini paling sikong ondon cenah kuning Ayo. Terus nyanyi terus. Paku. Iya, terus. Iya. Terus Aduh, paku kasna juga nama keraya hiburan sih nya. Garane kitu teh. Urang sebagai orang argana tadi ajaknya. Dek aja robe urang. Oh, sekarang bae. Hayu. Ayo, sawer yo. Iya, sawer. Iya, tuh. Ayo ada di sawer yo. Organ, Organ ta. Bapak Desno. Dukun, mana kemananya? Mana beberangkas gitu? Nyaho rek mana ieu teh? Ada geus balong harma paroho. Kambah dukun teh. Mana mandek mudik kayak nama Mbak dukun masuk pundung lah. Ya orang boga duit di kantong ya nang saweran di kubu kasno. Kami bagiannya berkenaan pakuan merah duit, kami bagaimana saweran di paku kasno. Paku, namang guys paku kayak pak baduk bah. Namun ini kena yuk jalan-jalan baik happy boga saweran nang di paku kasno. Duh paku. Hayunya daripada gabutnya. Mendingan jalan-jalan ke Tanjung Sari. Wih, nah jalan Majalengka. Yo, hati mah pasti nyeri. Lamun diusir kumitoha.